lebah ngocorna cai tinu girang kanu hilir teh nyuruh sarta museur tetenjoan teh kuluna oge sagede kalapa bari teu nembalan kuring ngeteyep ngadegetan liang paranti kaluar asup na teh curub kuring ancrub lalaunan tuluy nangtung deugeut cai anu museur teh bahkan sun ngadodoho bari nyakal tumbak teu lila bahkan sun katinggal ngangkat tumbakna ka luhur maniti papareket panonna teu ngiceup museur kana sirah deleg heat dilempagkeun creb seblak geduk kana tuur ujubar rubuh nangkub druk-duk kagusur lus kuring kana cai museur. Jalan katinggal ku Malendra rea jelema nu balawiri tapi daya nu barang bawa teu aya nu nyuhun atawa nanggung kabeh halengoh bae jeung teu aya sasatoan nu lampeng ari imah marempeg. Kumaha jelema-jelema anak sarua jeung urang-urang? Kilebe nanya. Sarua pisan teu aya bedana ngan teu aya nu wawuh pasarna rame deui boh ku nu baralanya boh ku nu daragang tebina jeung di pasar Salasa. Di kajauhan ku Malendra katinggal aya gedong di benteng luhur di hareupna make lawang saketeng. Jauh keneh kitu ieu teh? Ceuk Malendra ka Sabakangkang. Tuh geuning ka tembong. Jawab Sabakangkang bari nunjuk kana gedong nu di benteng teh. Teu lila geus nepi. Lawang saketeng teh dijaga ku gulang-gulang kenca katuhu. Bari nyarakal tumbak barang nenjo Sabakangkang gulang-gulang teh tarungkul marere hormat. Ari ka Malendra pada marlong sup Sabakangkang asup dituturkeun ku Malendra. Nya agreng karatona teh bus Malendra arasup ka Paseban. Harita demang kalang burang diuk dina kursi gading di hareupeunana empak nu ngadareusan. Ninggal Sabakangkang datang tuluy ngahiap-hiap brak Sabakangkang sila hareupeunana. Ari itu saha? Omongna bari nunduk ka Malendra nu harita nangtung digigir. Nu araya kabeh merlong. Ki Malendra jelema jail. Tembalna. Oh, Ki Malendra, urang Tegal Ampar anu kasohrong kah teh? Nya. Jawab Sabakangkang. Diuk Malendra. Omongna ka Ki Malendra. Malendra berak diuk. Kumaha lantaranana nu matak manehna bisa datang ka dieu? Dek-dek Sabakangkang nyarita. Tadi pabeberang kula ngalantung ka taman niat ngalayakeun pikir teu lila katinggal Ki Malendra ngajega di jajalaneun rek megat kaula. Ari ret kula kaluhur kana gawir katinggal babahkan sun nu kocap peduk teh keur ngincer sirah kula ku tumbak. Kula taki-taki barang cereb tumbak mi lepas sebrut kula narajang Ki Malendra nu pajar gagah teh druk-duk digusur. Omongna bari nyikikik seuri. Hate Malendra jadi panas greyem mapatkeun pituah akina. Heab hawa panas minuhan Paseban. Muka rumpul kabeh arek sekeng sawareh maruka kancing ting harewos nyebutkeun hareudang. Malah demang jeung anakna oge kesangna munggah ngaluncur. Nah, aya panas kabina-bina teuing. Omongna bari nyusutan kesang. Jawab numpak. Nya, mungguh asa direrab. Cekolot nu dieu gigireun demang. Itu semah nu mawa sangar teh. Bari nujuk ka Ki Malendra. Demang kalang burang neuteup ka Ki Malendra mani antep pisan. Omongna. Malendra, andika di dieu nya mah ku kami di aku kalawan somea didiukeun malah rek disuguhan. Tapi kunaon andika betrea tingkah nyeun sangar kalimbungan tembongkeun yen andika saya mah hormateun. Hade ceuk Ki Malendra. Tapi Sabakangkang ulah sina-sini sampir bae ka kula. Wow,
ditanggung ku kami. Omongna sabakangkang ngareret ka Malendra ku juru panon. Greyem Malendra mapatkeun pamepesna, rep panas rep kesang taruus deui. Nu araya pada heran, sanggeus nu dariuk arayam deui, pok demang kalang burang nyarita ka anakna. Kieu Kangkang, nu matak bapa ngumpulkeun kokolot-kokolot teh, ieu keur ngabadamikeun ondangan ti Demang Tegal Ula. Ari perkara keur babawaan nama geus beres. Ngan nu bingung keneh teh, eta di ditu, poe-poe ieu menta dikirim nu bisa mencit hayam. Di urang teu aya pijelemeunana. Kaula tukangna. Ceuk Ki Malendra. Nu araya kabeh ngaralieu. Lata adalah syukur lamunnya kami asa ditulungan kasusah. Ceuk Demang Kalang Burang bari ninggal ka Ki Malendra. Teu kudu, ceuk sabakangkang sorana ngadeg-deg. Teu kudu kunaon Kakang, ceuk bapana kaget. Nu araya kabeh curinghak. Teu kudu kaundangan, jeung teu kudu ngirimkeun tukang mencit hayam. Nah kunaon, ceuk bapana deui. Da bapa mah teu milu ngarasakeun kanyeri anak. Piraku bapa teu nyaho kapan nu rek dikawinkeun teh bebene kaula anu lucu cila cingkrung. Geulis kieu geuning rasana ari eueuh nu nyaah. Bapa sorangan ge sumawo namun bela. Gempungan jemping. Lila-lila Demang Kalang Burang pok di ngomong. Nya Kangkang, bapa ge lain teu nyaho, tapi da salah maneh. Naha henteu nyarita ti bareto. Ayeuna mah geus leuir teuing, geus kapiheulaan ku Ki Bincurang Herang, anak Demang Warudoyong. Lamun urang ayeuna teu datang jeung teu nyumponan pamentana, kawas naon ke Demang Tegal Ula jeung Demang Warudoyong ka urang. Palang siang baris ngarurugan perang. Tapi jeneng Demang, ceuk hiji kolot anu diuk tukang sabakangkang. Ceuk kaula mah tacan leuir, da Bincurang Herang jeung Cila Cingkung teh tacan karawin, kakara arek. Nya, tapi kapan geus ondang-ondang, lamun ku urang diganggu, bisa kumahaeun teuing, pe gujuru deunana. Gujuru ni teu mah kumaha engke bae. Ceuk nu nyarita tadi. Atuh kudu bae perang, apaan urang tukangna. Geuning baheula oge basa urang hirup keneh di alam manusia. Kawas naon katawuranana balad petol diubrak abdi ku urang, kasedegkeun sotenan urang ka dieu. Bane bae balad ditambah mang ewon-ewon. Kumaha sanyana maksud Andika teh? Ceuk Demang. Ari ceuk kaula mah geus jadi kakuduan urang melaan anak. Reup geuneuk Demang Kalang Burang beureum nambaga atah beuleum. Era jeung ambek lantaran diweweleh, terus ngomong bari heuras. Kami lain embung melaan anak, tapi memang gampang ari ngomong mah. Ingat, urang kudu nyang hareupan dua kademangan. Nah kira-kira urang baris kuat. Rep jarempling. Mun kaula menang milu nyarita, Ceuk Ki Malendra. kaula boga pamanggih. Sabakangkang ngalieuk ka Malendra. Puguh bae menang mah, ceuk Demang Kalang Burang. Terus Ki Malendra ngomong. Memang nya sabakangkang kudu dibelaan. Sabakangkang ngalieuk deui ka Malendra bari giap. Tapi sabisa-bisa kudu herang caina benang laukna. Kudu ku akal anu lantip, ulah matak jadi kagorengan. Komo jeung ngajadikeun peperangan sagala mah. Kajaba lamun geus teu aya di jalan. Tah, halus pamanggih teh, ceuk Demang Kalang Burang. Cing, kumaha akang lantip teh? Perkara akal nama pasrahkeun ka kaula bae. Engke kaula rek badami jeung sabakangkang. Ngan kaula perlu indih ka ditu ayeuna-ayeuna pikeun alungti ka ayaanana. Sabakangkang pindah diukna ka deukeut Malendra. Malah tuluy ngarangkul bari ngomong. Teu disangka geuning ieu teh pinu belaeun ka kaula. Boro tadi mah kaula dijeleh hampura bae nya. Can puguh hasil Kangkang. Ceuk Malendra. Najan teu hasil, tetep Andika rek di aku dulur. Hade Malendra, ceuk Demang Kalang Burang. Kami masrahkeun ka Andika, sarta kami janji lamun usaha Andika hasil, kula rek kaul. Sakahayang Andika rek dicumponan, isuk Andika rek dianterkeun ka ditu ka Tegal Ula ku gulang-gulang.
bikin jadi jagal hayam. Aran di KKB. Omongna kanu karumpul. Ayeuna mah menang barubar bae. Pagieto omat karumpul deui, urang bareng ka undangan teh. Kumpulan barubar. Malendra di aku di kaputran sabakangkang. Sapeuting terus babadamian diakaleun ngarebut bebene na teh. Isukna isuk-isuk Malendra geus saged nurek jajab gulang-gulang ngarana balaketa jeung balaketu geus araya. Teu lila jo demang kalang burang jeung sabakangkang daratang. Kumaha geus radia? Dijawab ku balaketa. Sadia Nun. Yung atuh geura arindit mempeng ieu. Ameh gancang geura tarumpak simui kancang bae tutunggangan kami. Omongna bari tuluy gegere nyeman. Teu lila gelebug angin puyuh limbungan. Hiuk nebak ka Malendra jeung ka gulang-gulang. Blesat Malendra jeung balaketa balaketu kebat. Bari henteu napak lemah. Ku tarik-tarikna angin panon ge meh teu bisa dibeuntakeun. Ceuli munggah hihiengan. Tirisna lain lumayan. Angin teh ngaliwat ka lebah dieu kawetaneun imah Ki Darma. Didinya muih natarik pisan dapuran awih Ki Darma nepi ka kawas pocongan pare. Kukuring dirawel, bruk-bruk karabut jeung akar-akarna. Paingan. Cek Ki Darma gogodeg. Tadi oge geuning ku kaula geus dicaritakeun. Omongna deui ka Nurea. Nurea gogodeg. Ki Malendra neruskeun caritana deui. Teu lila kuring jeung balaketa balaketu geus tepi kanu dijugjug. Eta teh poe ngangkatna karya nu lilana bari tilu poe tilu peuting. Jelema-jelema geus rea dak dekdok auna rakolan suluh wah wihweuh anu keur marapaesan balanongan jeung patengahan. Di pipir suluh geus numpuk, daun jati geus ngarungrung, cau turuyan geus ngahungud. Dina sosompang belah katuhu barudak ngora keur ngararukduk nyirian barang-barang injeman. Aya kursi, samak, piring, gelas, seeng, asupan, siwur jeung rea-rea deui. Ari nyirianana ku apu campur gambir. Gamelan, ronggeng geus lengkep katut panayeganana. Gamelan, ronggeng geus lengkep katut panayeganana. Tuh, cek kula oge tadi. Ki Chandra megat kalimah. Didinya Ki Malendra dideheuskeun ka pribumi. Ku pribumi ditepungkeun jeung kokolot urusan lauk. Ari Ki Malendra geus ditarima mah balaketa balaketu tuluy bae aramitan mulang. Ninggal pigaweun matak wegah memeh tak. Sudah lain puluh deui atawa ratus hayam penciteun teh aya kana rebuna. Di barang datang teureun-eureun Ki Malendra mencitan hayam leungeun meni asa geus cangkeweng. Nah, ari gebeg teh Ki Malendra ngagebeg ningali si Jeluk jeung si Bibit cocokanana. Hate teu tega dag-dagan dipenta ka kolot lauk. Kabeneran dibikeun kok cenah itung-itung buruhna. Kukuring serah dianterkeun deui si Jeluk jeung si Bibit teh ku nu mawana. Cek Ki Malendra bari ngarengha panjang. Paingan si Jeluk jeung si Bibit waras deui. Cek Bapa Raksa. Ki Malendra neruskeun deui cacaritana. Ti jelema-jelema didinya kuring menang katerangan cenah Nyi Cilacingkrung berang peuting gawena ngan ceurik bae. Lantaran mungeun dikawinkeun ka Bing Surang Herang da geus pakait pikir jeung sabakangkang. Ku pitulung pangasuhna Ki Malendra bisa rencepan nepungan kobongna. Nampana dareh deh pisan dan nyahungeun Ki Malendra teh utusan bebeureuhna. Omongna, Kumaha kakang-kangkang cager? Cager da puguh teu gering, teu cager da puguh direbut bebene. Cilacingkrung ngembang yang irungna. Karunya Omongna deui lelaunan. ari parnana pisan mah lantaran manehna ngadenge beja cenah bebene nama geus teu ingeteun deui bari taeun. Ah, kuteung teuingeun nu mere beja teh. Omongna, Yeuh utusan moal nepi ka cari nu kieu wing teh mun teu inget bae ka manehna mah. geulis mang Cilacingkrung teh. Ki sastra lulutu teh megat kalimah.
nyakitu ukur jajar-jarian teu jauh tina ngaranna. Ceki Malendra, pok deui Ki Malendra nuluykeun cacaritana. Ari geus hayang saha rek kawin ka Binsurang Herang teh? Ceki Malendra nanya ka Cilacingkrung. Hayang kolot pada kolot. Da uing jeung manehna mah boro-boro mun wawu, papanggih oge encan. Malah bejana manehna oge geus boga kabogo ka anak kaliwon Tamiang Ropo. Cing atuh utusan uing tulungan. Da kakang-kakang mah teu beunang di Arab-Arab. Puguhnya eta nu mata ngirim utusan oge kutina hayang melaan. Hayu atuh urang niat bae. Ke heula sabar ulah gurung gusuh. Kahayang sabakangkang kudu herang caina beunang laukna ulah matak bujrud. Kumaha atuh mangkaning kapan ke peuting dikawinkeun teh? Ulah salempang masih kena aya waktu asal nurut bae ka kaula. Tuluy Ki Malendra ngaharewos ngabejaan anu kumanehna kudu dijalankeun. Sanggeus manehna janji rek tigin, buru-buru Ki Malendra keluar ti kobongna. Sabab di luar kadenge jelema-jelema ngaguru jeung gamelan nang nengnong lagu papalayon. Tanda aya tamu datang. Teu salah, horeng panganten laki datang digandeng ku awewe-awewe tengah tubuh. Diiring ku cawene-cawenena nu naranggeuy baki kue. Ditema kudu marawa barang-barang sifat nyamu sebarahat lebu. Sapandeurieun eta marawa parabot dapur. Seeng jeung kateta maga asupan, dulang jeung pangarihna, halu, lisung jeung nyiruna, gentong jeung siwurna, piring jeung sendokna, ditema deui kudu marawa pacul jeung kitrina. Disambung ku gegeden-gegeden jeung kokolot-kokolot, diantarana indung bapana. Pangpandeurina pisan barudak bujang. Waktu eta alutan ngaliwat ka hareupeun Ki Malendra. Ki Malendra teureun-eureun mepatkeun si balik tinggal bari dipelong panona saurang-saurang. Sanggeus diaku ku pribumi jeung didariukeun tuluy seserahan. Reup peuting merul tatamu daratang boh tinu deuketna boh tinu jauh. Demang bitung wulung satu menggungna, demang Tamiang Ropoh sakorawana, dalam tuur pugur sabaturna, menak putat semplak sabaladna. Kalang burang sabakangkang sapangiringna. Aya nu tumpak angin barat, aya nu tarumpak angin puyuh, aya anu tarumpak angin topan. Gamelan eureun-eureun papalayon. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur diwadalkeun ka siluman bagian kedua. Saterasna ditonan diwadalkeun ka siluman bagian katilu. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.